Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu asyarata. Ari maqalah nu ka-12na tina bab rubai. Kila disaurkeun auha geus ngawahyuan saha Allah Ta'ala Gusti Allah ila nabi kahiji nabi minal anbiya tireng-rengan para nabi mim Bani Israil kerjaman Bani Israil alaihim mugi tetep ka itu para nabi naon assalam kahormatan. Qala saur Allah sifatna Allah jalla maha agung wa azza jeung maha luhur Allah. Sumtuka ari cicingna anjeun anil batili tina pabatalan pabatil ari ngaran batil teh nyaeta ma la yufidu syai'an perkara nu eueuh mangpaatna sama sakali jeung agama jeung dunya jeung dirina. Li mungguh kaula saur Allah saha jalma nu cicing dina ulah ceuk Allah kitu. Nu cicing dina ulah ceuk Rasulullah li ajli karena arah-arah kaula lain arah-arah yang buruk kade. Dititah eureun riba eureun karena dititah eureun dolim ka batur eureun cicing karena geus we kaalofkeun we. Eta teh saumun ganjaranana teh seperti ibadah puasa. Matak lamun cek dina patokan ngaran puasa teh asak kadar-kadar nyengker. Jadi lamun urang nyengker tina naon bae perkara nu matak eueuh paedahna ceuk Allah jeung karna Allah maka eta nu dieureunnan tina perkara nu dicaran ku Allah sarua jeung ganjaran puasa. Tah ae sawabuhu kasawabi saum. Tegesna eta cicing dina perkara nu dicaran ku Allah jeung karna Allah ceuk Allah ka para nabi ieu teh. Lain cek Google Map. Aing ngeliakin ieu lain hoak. Ti nabi. Eta teh sarua jeung ganjaran puasa. Tah biasana kamari malam Rebo wayah kieu teh keur ngadepo. Eureun ngadepo karena eureun riba karena nu kamari mah nyekel teh cai whisky ayeuna mah kopi karena saha nya den keur nginum ganjaranna mah puasa. Hiji sok sing dialajar peuring kamari puasa batal nu batal gitu. Nah, ae sawabuhu kasawabi saum.
tuh ganjaran nanti segede berpuasa. Tah ayeuna penting ayeuna mudah-mudahan we sing kaasuh urang teh cicing euleun tina perkara pabatilan gitu. Keun we saminggu sakali ge. Hiji tah eta teh kasawuran Allah ka para nabi-nabi Allah keur zaman Bani Israil. Sing sahabae jalma nu repeh cicing eureun dina perkara nu ulah ceuk Allah jeung ceuk Nabi bari karna Allah eta teh ganjaranna sarua jeung puasa. Hiji wahib duka jeung ngariksana anjeun al jawariha. Awas, jawari teh dimulai hulu kana suku anggota kullu ulaika kana mas'ula anu kabeh eta bakal dipentak pertanggungjawabanana ku Allah. Cek Allah otak dipake mikir kana naon, panon dipake ningali kana naon, ceulik dipake ngadenge kana naon, lisan ngambe irung dipake ngambean naon, lisan dipake ngucapkeun naon. Nah kabeh eta anggota ketika ku urang dijaga teu ancrug kana perkara nu dicaram ku Allah. Mata buka kitab Sulamut Taufik geura. Dina kitab Sulam seueur kan aya ma'asil ain, ma'asil udun, ma'asil angfi, ma'asil lisan, ma'asil yadain, ma'asil batni, ma'asil rijli, ma'asil qalbi, ma'asil lisan. Lamun eta dijaga kada ieu uyuhannya Allah teu mere pecak ka urang tadi baheula dibere panon sampurna. Masya Allah cek kana ruh teh blek jasad dibere tah ku aing dibere jeung panon bari bisa ningali pakekeun kana perkara nu dititah ku aing cek Allah teh ari teh langsung tepi kana yakin ka dieu nu akhirna panon dijaga ningali kana perkara nu diharamkeun ku Allah taplokeun ceuli dua cek Allah teh dengekeun kana perkara nu dititah ku aing langsung kana lisan ucapkeun naon bae perkara nu dititah ku kami leungeun gunakeun kana perkara nu dititah ku kami sok ngetik WA sok ngetik itu ngan ulah dipake ML jeung FF ngadepo sia goblok kokon sia teh tah uyuhan ku malaikat dipaliteskeun ge kana geus mah istighfar we nu bakal wahib duka jawari ngajaga sakabeh anggota ae al awamilah tegesna kana pirang-pirang pagawean pangloba-lobana nu dipake gerakan ku urang teh hiji rijlain kadua yadayan suku jeung naon panangan. Nih anil maharimi tina pirang-pirang paharaman cek Allah li karena aing ulah eureun teh ku pedah ayeuna pedah si eta apal ngaji ka saung eureun ngadepo atuh eta mah karena jamaah goblok lain karena Allah. Raung aya maneh mah si maneh teu boga surga goblok si maneh teu boga neraka dengekeun sia ieu mah masih kena era ku jelema
Lah tuh gitu merek neka dua yang mau ka era sok berapa pacangan jeung iblis mesti tinggal gitu naon tuh ulaika kal an'am balhum bajing mau teh kalapa wungkul bajingan jeung tanahna jahat mana matak pantes ketika digelerkeun geus eueuh keimanan geus teu sadar kana diri titipan ti Allah tong aneh kalakuanana matak pantes alaikum bimujalasatil ulama sing pinter anjeun riungan jeung ahli Allah innahum bita'limil ulama sanyana dengan intelektualna para alim ulama yakhrujun nas mampu mengeluarkan haddul insaniyah tina batas kemanusiaan min hadil bahimati tina karakter seperti binatang. Doma mah ngalangkung kana pepelakan sampe batu rauk ujung dihakan wajar teu naon cek doma teh cek nu bikang teh sia teh jaga eta lisan tah lameh tah sumut ulah barang hakan bae lain hakna kitu teh domba ayeuna aya jelema mun kitu entah ieu nyebut domba mah nya nganurutan nah lamun geus ngeunah cicing di dinya bakal leuwih edana ngaleuwihan domba jeung naonna jeung pan dirawut pan make ngorona bari ngarona mauna lamun naon sampuna bari menang naon subuh ditanya teh imbang ngajaga lembur jeung ibadah sampo masa tangka agung kene ngajaga wilayah emang Allah katipu ku kapling gitu hancip kehedra kapling jadi anggota nu bisa dijaga ku urang tina perkara nu dilakukeun nu haram cek Allah ge bari karena aing sia teh ulah make helm mawa SIM sanggeus papanggih jeung polisi kadi teh kurang teu make helm da terang aya bapa di dieu teh mun terang maaf di ngenge helm atuh lain berarti karena Allah kade sing dialajar tapi ulah salah jabar ya eureuna kudu karena ngajagana kudu karena basor sama muntit teu kudu aya polisi jeung intelijen keheta rokib jeung atid sia kemana-mana babarengan tah eling kadinya teu aing ngaji naon atuh sia balik ngaji teh whisky ieu sabatoli ka pamang bieueung duh ngaji era ku aing henteu lamun geus kitu geus gancang maot bisi kagodaan deui kelebar goblok dah awas Kade kulu ulaika kana mas'ula kabeh bakal dipenta pertanggungjawaban. Coba dilikeun. Aya malaikat mubrak ngabrik carekam di jero pakuburan hiji jelema tah. Nah otakna di teangan can pernah ningali curang pikiranna. Ningali ceulingna itu kapabadi obrak abrik dina naon carehamna aya nyelap dina huntuna barang haram. Gitu.
Cek malaikat yang tadina numno matal arus, tidurlah kamu seperti pengantin baru. Terjadi. Sing tepi ieu teh kana rasa. Li karena kami cek Allah teh. Ai karena jalmi malah disobok gerepe. Mun karena jalmi mah. Hey bro, repenya tong dibeja-beja, ya 2 bungkus. Beres. Emang Rocky Batin bisa disobok gitu? Hah? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Naon bae perkara diucapkeun jeung nu ditingkah paripolah ku urang teh rek sorangan. Eueuh sasaha ceuk saha? Ae ajruhu dengekeun. Saha jalma anu kitu ngajaga anggota tina perkara nu diharamkeun ku Allah ka ajri sholati seperti ganjaran salat sunat. Tuh. Eta teh halus. Sok. Ieu teh da bakal buruk ieu teh dengan beda dipenta pertanggungjawaban gitu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Kok eta? Allahu Akbar. Ayeuna kieu ulah cicing we di didinya lah. Lamun dina wudu dimulai balik nepikeun ka ayeuna wuduna geus waras can. Teta. Ayeuna lamun dina adus saminggu bucat 6 kali. Da ngaloco we. Oh pamajikan teu gablek atuh. Bantal we tindihan. Pan wajib naon? Wa in kuntum junuban fattaharu, di mana anjeun junub gancang adus, kira-kirana adusna ti luhur sirah nepikeun ka ieu. Sedengkeun cek dina hadis, lamun aya hiji anggota teu kaadusan terus salat wayahna eta ibadah moal ditarima saterus-terus. Jawari sing napi kadarinya. Ilmu syariatna sing lembah, sing lega. Mun abdas, adus, eta teh kumaha. Kawin teh na otak tan teh hees we hungkul dipikirkeun teh. Brot Sing nepi kana adusna atuh. Begitu kawin teh dek nyi ibak bade ningali cara adusnya. Buka kitab Sapinah, buka Riyadul Badi'ah. Ieu. Anjir. Gagah mun kitu tah we. Bari ditingali nyai kade. Rambut ieu teh sing leres, jawarih ieu teh. Can sampurna kakumbahku cai anu suci mutlak suci mah ulah maka dikumbahan ku aya naonan sampoan engkena suci teu nyucikeun. Akang ngaji di mana yuk? Di saung aing sapeuting tah eta. Eta geus aya di dinya. Tah ieu ye salaki nu moal ngajrumuskeun kana neraka teh. Kade-kadenya lupat lepit dina jasan kedah ka kumah teu kenging ka usap. Akang aing ngusap jeung umah teh kumaha tah kieu contona. Ieu umah, ieu ngusap. Ulah dituluykeun pan keradus. Kade cing ek nanya na boga pamajikan, geus nepi ka dinya. Hah? Mujan. Acan-acan sia naon gawe? Tah eta nu baju biru tah. Adusan partai gitu ya.
Eta teh Bapak Gali, penolong masyarakat Taman Sari. Dan miskin terus. Harbungan. Ciri ridho meureun. Awas ieu, hifdul jawari minal maharib. Lamun tos ngagawean senal teh rek wudu teh meni api ke kaburu asar. Aku naon ulah klik bilih aya lem nu napal ka dieu ketika netepan teh panengket teh wusul ma'i ilal aqdo. Wah, geus we. Geus nepi ka dinya geus khotam we geus eta. Oke, kitu baheula balik teh teh. Naon sababna? Engke di akhirat digambarkeun aya lalaki nu rek asup ka surga dituntut ku awewena teu mamatahan naon cara adusna. Marukan ke teu cukup makean simmer teu adusan heula adusan can mau teu praktek hala adus we jawarih mah wudu we heula sok pakainya balik ti dieu teh ni gugah bageun urang nyieun pi aduseun yo. Aya naon akang nembe tos ngaos goslun teh kieu mashun teh kieu kakumah jeung ka usap baseuh teh kudu kieu tanyai lamun ayeuna teu tepi ka ditu teh atuh salat jeung eta teh moal katarima Kang mun tiba heula sia teh kieu teh ini yang aku harapkan bukan emas dan permata tapi sia sadar ka Allah nu Maha Kawasa. Udah karek apal tuh ayeuna cenah ambura we ka Allah bedakeun. Allahu Akbar. Sok sing dugikeun ka dinya we. Berapa hiji rambut anu murag teu kaadusa. Istighfaran. Terus eta mah sok murag di mana wae nya. Allahu Akbar. Kuku kulit sing dugi ka dinya. Ka ajri sholati wa aya suka aekot mutom ika awas megatkeunana anjeun awas megatkeun ya aekot mutom ika toma kamalu toma kasaha salaki jeung pamajikan kan sing diajar teh. Pamajikan jangan terlalu berharap karena datang naon pamere tim jadi salaki. Dengikeun awewe karunya salaki mana? Awewe teh panirupna secara sosial mage dengan bersandar terhadap pundakmu. Utai. Pundak nu mana? Pundak aya cangkeulna, di mana cangkeul aya setrukna, aya cageurna, lamun geus eueuh tempat bersandar kasaha? Pelumpat ke jalan anyar. Mana? Aikot utom ika tomat, aya tomat teh kieu ngarep-ngarep hayang dibere ku makhluk. Ajengan ulah beda hayang diberaehan ku masyarakat. Penyakit ajengan kan. Kada ya calon ajengan jeung. Engke mau pani sorban agung batur teh ngaramplok, lebok usia amplok. Kudu nama ajengan teh bisa barang bere. Ngan ajenganna salam saranya da diantep ku syariah. Geburung galeo. Kot utom ika kepejeun ulah toma kama toma maka saha roja maka saha anapun hablum minanas mah eta lah ukuran jasad be cek babaturan teh bro
Urang boga duit 500.000 didinya 500.000 lin kurang sarokah urang babarengan cicing mah eta mah dina bagian jasad we ulah nakenkeun kana musarokah eta bakal ngahasilkeun cek Allah teu hasil mah sok sanana judug hulu pet nyawa teureun-eureun cek Allah teu hasil mah henteu we geus ulah protes ya nu akhirna kumaha nah Gusti Allah teh ka mana cenah teu gerak Allah teh ka mana cenah teh aing teh ngamodal abi teh cing atuh dong ada sengka bukan langit ka hijina atuh buka kadua katilu kaopat kalima ai pek teh eueuh tina 500 eta bakal rugi tomik mana anil kholqi ti makhluk ari ngarana makhluk teh naon ma khuliqa perkara nu di nu nyieun saha nu dijieun presiden indung bapak babaturan bos kiai pagawean erek dipake pangeran eta tenang urang mah boga perusahaan mangga bagian jasa gitu puntennya ada kieu di dieu mah tapi da moal diding-ding clear urang si doraka lamun tatagenan kana jabatan nu akhirna optimis asup sekolah asup SMP SMU fakultas ari pek teh ketika proses perjalanan eta lamun aing boga ijazah mah babari neangan kahirupan ijazah makhluk lain dijieun ku saha ku Allah punten urang rada taekeun tatagenan kana amal ge kade geus we urang mah kieu lah loskeun we nu penting mah salat geus ya kitu nya digawe we nya puasa sedekah ulah ngadaguan ganti ti batur urang mah ke bakal pamer diberean ku batur da urang sok bareng bere ka batur eta kan toma ai PT euy nu mere ngeprank ya hati-hati bagian hati ya diajar anil kholqi ti makhluk eta teh sodaqotun darajatna seperti sodako jang ka mana wah urang teh ngageroan mereka dia wah ngodok we pesak uana teh di dagoan tak urang teh nyoker ngagarok kanyut samarukna rek mere barang dicabut teh nya sok atuh ka ditu teu gerak haneueul moal haneueul teu tanu nyebut haneueul osok teu ulah ripuh kasaung mah teu kudu mawa wudu loba nu mawa efek kudu nawaran urang-urang acan isuk teh eueuh we ngaji deui da nu nawaran da sia mah datangna salah niat atuh nang udud mah kadinya tah ka Haji Soma nganyuk-nganyuk atuh ka dieu mah eueuh rokok kenyot tatihang gitu teh jangkali lah insya Allah mingon enjing mah dijamu kumanggali jamu dauna ae sawabuhu tegesna ganjaranana teh seperti sodako kadenya sing dialajar punten ketika orang berharap terhadap orang lain untuk diberi engke bakal muncul benci naon sababna ketika orang lain mengharap kita diberi oleh orang lain lalu muncul suudon koret
geus korek teh rasakeun nya teh sok sing ngaraku atuh rasakeun aya tungsung tulul amal awas ya lamun aing geus boga ye lain batur nu koret sianu toma sepakat bukan orang lain yang bakhil akan tetapi kita yang terlalu berharap kepada manusia udahlah gitu sok mangga tulis di SW update status kasawabi sodakoti seperti ganjaran sodako paswelah urang mau urang diajar banyak kangge syariat mah puntennya damel aktivitas mangga da urang mah cicing dina syariat sanes kadek ulah balik ti dieu hakekatan sia digablok boy ulah kadek fitnah aya nu ngedoge di dieu mah diusir gitu punten mang teu kaserang deui ya Allah si goblok ulah urang mah dicicing dina naon syariat ngan syariat teu boga apa geus sakitu da dititah ku Allah Kade mang teu meuli beas aya tuh urang panen isuk oge beak isukna ku monyet teh kumaha tah beak udah gitu sang terlalu berharap tingkah makhluk mah kitu dah penyesalan yang akan berkepanjangan soklah urang mah urang diajar we ka Allah lah salit-salit ayeuna bade aya presiden dilantik nya syariat eta mah dengekeun sia dibere gempa ge kamari ngadadak areli kabeh maca la ilaha illallah eueuh we gempa goblok deui ya Allah ya Karim ae sawabuhu tegesna ganjaran teh kasawabi sodako tuh ya orang berharap orang diajar ai kangge pada melan aktivitas naon bae perkara profesi naon bae perkara mangga jalankeun tapi jangan terlalu kumandel karena ketentuan rezeki teh aya di tapi di Gusti tos kitu awalam yang sutur rizqo mayyasha wa yaqdir tinggalikeun mayyasha sakersa Allah jeung ditakdirkeun ku Gusti kade ulah ngarebut hak Allah ujug-ujug nyekel takdir sia balik ti dieu alam aya aing waduh aya aing kade tuh wakap pukal ada teras ari nyegah kana pilara ae usulal makruhi tegesna tepina kana perkara nu pikang ngewaeun baik ku sikap kade ku tingkah paripolah naon bae anil muslimin ti jalman muslim pepeujeun ari ngaran muslim nupang bener nate nyaeta anu ketika orang sekitarna salamet kan nyeri tina lisan manehanna jeung tina leungeunna akhir-akhir orang mukmin yang terhebat itu adalah orang sekitarnya selamat dari lisan dan tangannya ketika tina lisanna can pernah nu matak nyerikeun kana hate
leungeunna meureunna can pernah ngalakukeun perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Li karena kami. Ae li ajli eta teh jihadun. Jihad. Teu kudu ini ka Palestina. Ulah ngagandengan we lah ku kenal pot sakitu. Kadang eta aya nu keur sare nu keur ngaliwat gandeng ku kenal pot sia mah ngeunah we. Marukan engke moal dia kenal potan ku malaikat di akhirat. Sang-sangkala asupkeun kana jeulina ta kana. Naon? Boga rasa. Duh, batur ge meureunnan gandengeun, coplokeun ganti kuno alus. Anu eueuh soraan. Da dijual. Heuh soraan. Sing boga nepi ka dinya. Ieu mulong brek di sawah di jalan teh. Punten. Jalan teh kos nu sorangan dia kuah. Kumaha tuh ieu teh teu dek cicing we. Cing atuh sing boga rasa. Rek pikumaha lamun sia isuk aki-aki diganggu ku budak ngora anu bakal datang geus. Oh iya dosa aing baheula. Lembok. Very well teman. Si Adi we teman. Awas wakapul aga. Punten. Ngalangkung di gang. Aya batu. Nu sakira-kira cek syariat lamun katincak ku orang muslim teh balan urang anu bakal ngaliwat teh matak cilaka. Bismillahi Allahumma inna na'udzubika minal adzab. Turun 70 malaikat ngepot dosana. Teu kudu ka Palestina sia teh. Jihad capek lah Gusti eta heula. Aya tangkal kieu di jalanan. Oh bedog itu ieu. Neangan tatangga euceun namut bedog kangge naon? Ngadek kitu tuh ngahalangan karena perjalanan muslim. Dek jihad. Teu bermuluk-muluk. Ini kali itu mah ongkos kudu sabaraha tuh. Karek kana kapal ge geus utah ugetis ya. Ae usulil makruhati anil muslim li ajli jihadun eta teh jihad. Sok naon bae nu pilaran nu sakira-kira batur jadi keheul, kira-kira batur jadi kecewa itu ieu jadi. Pentarido. Ae sawabuhu tegasna ganjaranana kasawabil jihad seperti maot ganjaran jihad. Matak bahasana man ahya sunnati inda fasadil ummah falahu ajrum mi'ata syahid. Sing sahabai jalma anu istiqomah nanjeurkeun sunnah di tengah-tengah masyarakat geus jauh jeung akidah agama jeung Allah jeung sunnah, maka eta jelema di mana maotna sarua jeung padilahna 100 nu maot syahid. Lompat ka Badar. Kantos ka Badar amang? Ka Uhud. Ka Honda. Isuk atunya. Ka Bake. Tuh Kang Dani mereka leweh ka bawa ka Bake oge. Nya Mang Dani nya. Ieu para sahabat berpaparan darah di dinya itu ieu. Urang hayang ganjaran waktu Honda. Hoyong Uhud. Mangga. Tinggal hirupkeun sunnah Rasul samampuna bae. Aya batu di jalan. Ketengahkeun insyaallah. Wah nu ngaliwat nasi itu cenah lah. Ieu mah dar aya nu ngaliwat tengor mobil teh. Jama motor mobilna ge teu kagok aya nu la ilaha illallah. Bebeja ka polsek eueuh jelemana ieu teh. Duh, cing atuh karunya anu rek ka pasar geuranya. Ditodong penta duitna. Ya Allah, ya Karim.
Rek kumaha lamun nimpa ka indung sia tah. Areureun euy, areureun. Barejaan babaturan urang. Karunya ajengan abdi teh di rumah sakit, kunaon? Ditenggor ku motor. Kayak ku motor. Emang motor bisa nengor ya? Ku jamin na motor wangi cenah itu ieu. Ai teh muhun ieu na teh kenging. Artos sareng HP teu aya. Sanes jihad eta. Ai teh nya balik kabur tah. Ceger teh nubruk daun. Tiang listrik lain sahid teh. Suhad mah. Lamun ieu euih ngaos tah. Euih ngaos. Karek gen Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, da Ijroil terus ngantosan di pengkola. Tapi acan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiron ila Allahi wa rasul summa yudrik tingalikeun. Wa may yakhruj sajal manu kaluar min baitihi ti imahna muhajiron rek hijrah ninggalkeun kagorengan ila Allah tingalikeun karena Allah. Kumaha kitu summa yudrik tuluy menakan al maut taqon waqa'a ajru Allah. Jihad. Mending paeh keur ngaji lah. Insya ulah yang cilakat ya ayeuna. Tobrukeun aja cenah, bunuh diri goblok eta mah. Bunuh diri. Wa may yaqtul muta'ammidan sajalman ngabunuh diri bari ngahaja isuk teh di akhirat bakal ngajleng kana neraka ngahaja deui. Gitu. Ulah dihayang-hayang ge kumaha Allah we lah. EPT ayeuna teh Gusti, abdi hoyong maot nuju maot. Diwalare ku malaikat. Ngajina unggal peuting nya. Saminggu sakali mah moal. Oh iya mah idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ari ajal mah moal bisa dengke-engke, moal bisa digancang-gancang, moal bisa dilambat-lambat. Saya siap mati untuk melawan anu ulah dipersiapkeun. Cek Allah teu waktuna momongan. Teh hoyong jihad mah eta we. Tutup pilara kasasama. Minimal tina cariosa. Dina tuangan we punten dina tuangan. Pasakan si kami yang ilham. Seungit tah. Balobar tah. Ai pete ka abu kucing. Minimal kucing. Seungit cek kucing teh ya. Mere moal aya. Mere moal. Beak tah. Tuh ditawaran seeutik-eutik aja. Cek kucing teh. Anjing teh karoret cenah ye. Pok we rasa ye ucing matak nyampereun teh hayang. Geus di dinya teh jihad teh. Matak anu sabikul awalun mah urang dieu nu ngaji di saung saking kunyahnyana aya orang mudag dibikeun we suku teh. Sodakon kumaha pae lain gitu kan ulah salah jawaban si adi lah yakin cai makhluk Allah susukan makhluk Allah aing makhluk Allah cicing di tengah torojol teh banjir bandang ngadadak tah sugan rek kuat dina Allah ngajlong pan disalamatkeun pangeulana naon HP.
Itu jadi sing bisa lah minimal sing rata lamun kaasaan teh saeutik mah loba walantra ulah nyesa mah koret atuh saeutik mah loba lamun dina dahareun lamun dina sikap pupeujeuh sing betah otak geuningan aya kata-kata hikmah istri Rasulullah pernah nyaris gitu. Rasulullah itu di sisi lain sebagai suami tapi tatkala berbicara dan sikap apapun yang dikeluarkan oleh Rasul, hiji bisa menjadikan teman, bisa jadikan kakak, bisa disebutkan adik, bisa pajarkan Rasul tara heureuy sami, da ngajagi kana karomantisanan. Tah eta teh contoh. Itu. Awas di dia ya orang sing peka bisik gitu. Tah Ari Sufiah mah terus mulai resep kan ieu perjalanan atau ieu upami ku ieu mah euforia wae gitu. Si ieu mah langsung aing boga ceuli otak mah moal nyampaikeun ka dieu tapi mun ieu teu aing boga ceuli aing boga irung, aing boga panon boy. Kadinya matak pantes jihad ganjaran naon. Tah, ieu pesan-pesan para nabi nu digugikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mana ti antawisna? Hiji lemana-mana urang cicing tina perkara nu matak batil anu teu aya manfaatna jeung diri komo bertolak belakang jeung parentah Allah jeung Rasulna li ajli eta teh ganjaranana seperti ibadah saum. Nomor kedua ngajaga anggahota urang tina perkara nu diharamkeun ku Allah. Mangga sok urang aos naon nu diharamkeun teh. Ae awamila kaliyadaini wajrijlaini anil maharib eta teh sarua jeung ganjaranna seperti salat sunah. Nomor katilu teu toma kasaha? Toma jeung rojama kedah kasaha? Bari karena Gusti eta teh sodako. Nomor kaopat wakafukal ada ketika urang ngajaga melindungi diri supaya teu aya nu matak jadi pilara kabatur naon bae perkara sok komo ngajaga batu. Aya geuningannya dina video aya nu ngirim awewe teh erek nyokot barang ieu ujung bangku geuningan meja tutup ku awewe ku lalakina teh bisi ti jenuh ceuy aya nu kitu dibere emas mah diputing eta teh duit itu ieu tapi ketika lalakina nutup kieu untuk apa nanti kepala kamu terbentur karena ieu ke benyol sia cek saha teh cek laki teh wah eta kita bikin Roma nah, kieu we atuh naon sederhana lah. Sederhana. Teu kudu neunun cepuk merah. Merah marun teu kudu. Ek leumpang peuting, Neng. Akang ti payun. Nyai ti pangker. Atuh da sieun, sanes. Ke di payun upami beling aya anu nincak akang heula. Anjir gagah. Ayo gitu, Allah. Ari pek teh mengkol bisi disorodot itu akang heula panu ti kujubar mah daripada Neng. Engke akang ti kujubar Neng joget. Masya Allah, itu kan sederhana sebetulnya sederhana. Tuh. Sok ada ngajaran wih ini. Yo udah ngamuk nama motor itu si Rosi hampang
majikan lu. Baiklah cina kardus tahu. Allah. Wa kafukal adza usulal makruha min anil muslimin li ajlin jihadun ae sawabun kasawabil jihad. Eta teh seperti ganjaran jihad. Mudah-mudahan wengi ayeuna we heula urang sing kenging ganjaran saum ti Allah. Nomor kedua sing kenging ganjaran salat sunat. Nomor katilu sing kenging ganjaran sedekah. Nomor kaopat sing kenging ganjaran jihad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anu musibah di Garut kamari gempa sekitaran data 141 rumah pamit lepas. Anu luka, anu pupus, mudah-mudahan eta ganjaran anak ku Allah sing digentos adinu kudu langkung sae. Kedua, gunung ayeuna aya nuju meletus di Sulawesi. Ieu pemukiman di gunung tos ngarungsi gitu ieu. Mudah-mudahan ku Allah dibasihan tempat anu langkung sae. Muslimin muslimat di mana bae sing salamet. Al-Fatihah.